satu contoh Mbah Muhyiddin, Mama Muhyiddin Barungsan. Lamun Mama Sempur, Mama Bakri, dek ditanya masalah ku Kiai di Jawa Tengah 10 masalah. Mama Bakri geus nyeuneu we masalah 10 masalah nu bakal ditanya. Ditenden di luhur di dinya. Ngebeng-breng gede. Tempelkeun dinya. Tamu datang Kiai di Jawa Tengah sababaraha Kiai di antarana Kiai Abdul Hamid. Waalaikum cak santai Waalaikumsalam. Mangga cali-cali cak duduk bere cai. Bari kieu neuleuhan lafad-lafad nu aya di dinding di antara nu kabaca jahil percis naon nu deuk ditanyakeun geus aya kabeh di dieu. Masya Allah cak Kiai di Semarang. Ieu mah teu kudu kapanggih jeung mama, urang geus dijawab ti heula di dinya. Ya Allah ya Rabbi. Mun urang bisa kos kitu pake main cimplong. Waduh. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Iyalah hamba-hamba Allah. Diberenya ho ku Gusti Allah, tapi jalanna mah biasa bae. Henteu asa aing, henteu kumaha. Masya Allah, gitulah ahli-ahli Allah nu geus datang ka tahapan ma'rifatullah. Jadi urang ya tercengang kadang-kadang, kaget kadang-kadang, geus na oja heueuh. Ieulah ilham terhadap para aulia-aulia Allah. Masya Allah karim. Aya Kiai hayang nyau ku tenar-tenarna Mama Bakri kaistimewaanana. Maka datanglah salah seorang santri tim Sir Kiai. Hayang nyaho kaistimewaan Mama Bakri. Katropong ku Mama Bakri. Padahal nyana teu ngomong kasar. Namu sanggeusna memilu ngaji katempo meureun ku Mama Bakri. Mama Bakri kabahas bismillah ti mimiti ba huruf jar ismi majrur huruf jar lamad janaka zahir. Ismi mudhaf Allah ismun karim mudhafun ilaih ar-rahmani jadi sifat awal ar-rahimi sifat hakiki ari pelanggaran beres. Terus ku Mama Bakri dielal bismillah bismillah ismun nasusimun lajipilun. Terus ususlatu domatu alal wawi terus datang ka beres dia. Terus ku Mama Bakri teh kitu diasupkeun kana pan maani. Terus diasupan ku pan naon kitu mantek. Terus pan bade. Didinya lah timbul munazoroh. Rame bismillah teti mimiti sakali ngaji 2 kali 3 4 kaharti kene ku santri-santri. Barang geus saminggu manggeus teu kaharti. Eta cacak-cacak santri baheula. Kuari mang mimiti ngaji ge aju teu kaharti bae kan. Kadituna eta Kiai tim Sir teh senyum-senyum bae. Seminggu masih kaharti. Barang geus lewat ti seminggu mah nyana geus teu kaharti sarua bae. Pohara jasa ilmu. Tidinya lah langsung maneh yang berguru ilmu hakikat ka Mama Bakri lantaran kanyahoan isi kandungan hatena hayang nyaho coba ilmu Mama datang ka mana ieu ku Mama diteruskeun ba terus deuk ka harti deuk henteu terus wae datang ka teu ka harti kujan. Gitulah ahli-ahli Allah. Jadinya kakar taslim berarti istimewa Mama Bakri. Orang mun ngaji di Mama Bakri biasa baik. Artinya biasa baik. Biasa eueuh leuwih tapi ketika yang masalah anu rumit seakan eueuh masalah nu rumit di otak Mama Bakri. Iyalah ahli-ahli Allah. Almarhum Abah itu Agrat mitoha Abah Bapak kolot kula min jihati Umi. Maneh nama santren di dieu samusna jago nasrib segala rupa bahkan hikmat lagi jago jasa. Nang tangan gelutnya nama sebab boga rasa ti bantet. Wah, tuh golok mah jadi potong-potongkeun ku jangan. Ieu tah Bapak kolot
masantren lah ke benda bareng jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi mah rada ngoraan nyana mah kolot. Habib Lutfi budak ngaji beres terakhir ka Mama Bakri. Di dieu lah ka imah kawin sangeus kawin terus pasantren lah bil barokah tabaruk ka Mama Bakri pesantren ka ditu. Naik kareta langsung datang sangeus datang disurah ku Mama. Cak Mama teh masantren bae bagus. Tabaruk bil barokah lain letik-letik ganjarana ngan tetep ai kodoanin mah kudu dikobo salat. Eta di kareta pancen dikodo. Asa dipupuhan mah pan beungeut. Nya anyar pan. Kodo cak Mama kudu dikodoan. Ngaji mah gampang kodo heula. Cak bapak kolot mah aing mah eta bang. Cak bapak kolot geus saiki kodo bae heula. Kodo langsung beres isukna ngaji deui magrib. Ngaji mah geus bisa cak diana. Maju aya ilmu jurigan. Moal beres segala hikmatan geus pasrah bae ka Allah maningan gitu kudu segala tuturak digolok tuturak ditebak jang naon cek ke bapak kolot ka aing deui bae. Kaing deui bae jagana. Satungtung can dipicen mah ilmu disurah bae. Isuk ngaji kitu deui bae. Hook meureun eta ilmu nang muasaan. Padahal mah perang teu naon teu jang naon cenah ilmu kos kitu. Jalamun paeh mah teh jadi siksa cenah ilmu kos kitu teh. Ke isuk ngaji kitu deui bae. Kaing deui bae. Piceun ku nya. Gas, mali wirid-wirid ilmu hikmat manggeus bae. Geus pokona ngaji ieu bae mah nasrif ngelal ngasal. Geus sapinah geus bae geus di kadinya. Bagus jaknyana kodong geus. Ilmu juri geus dipiceun. Ngan aya kedeh jaknyana eta di jero hate aing si hicicing di mitoha apa di masorangan. Di mitoha apa di masukulon haju boga pikiran gos kitu. Sedengkeun pan bapak kolot kitu tah. Aing si cicing di imah apa di mitoha di imah apa di kanyawan kene bae. Kanyawan kene bae tah aing di mitoha apa teh teu naonan cek Mama Bakri teh make jeung boga pikiran-pikiran kos kitu. Atuh ieu mapasrahkeun bae ka Gusti Allah ja ibadah mah di mana ge jadi bedeg di mitoha ka Allah, ibadah deuk di lemur sorangan ka Allah. Make jeung hayang ditutur-tutur ku masyarakat ka Allah deuk di mana bae hirup Allah, ibadah bae urang ibadah Allah mah di dinya aya. Geus teh kudu mikiran hayang boga santri hayang boga masyarakat tamaria nu kos kitu mah aing dipupuhan deui bae cak mitoha beres geus aing mah geus kumaha Allah bae geus gas kumaha Allah bae beak geus kabeh di jero hate teh geus kabeh kumaha Allah bagus kuari mah cak cek Mama Bakri geus di jero hate teh geus lempeng kuari mah hiji kodong geus eta pan batur teh jola lakon eta santri teh anu saja teh nyaho pan ai kasorangan mah nyaho aing eta ilmu juri geus dipiceun cicing geus kuari mah geus lempeng jasa kunaon haju mikiran kumaha napakah gada pagahan pabajikan jeung anak ti mana tuh kulon boga pikiran kos kitu teu beres boga pikiran apakah kitu mah ibadah encan naon encan lempengkeun ka Allah ti pondok keneh ulah mikiran apakah jak kuari ge usaha teu naon teu kawin dikawinkeun haji di modalan eta nang saha atuh ka ditu ge moal teu kitu kajen kumaha ge oge nya cek bapak kolot jija dilempengkeun kakarak lempeng geus kuari mah geus lempeng jakana ngaji nu bener tetek saha anu nganyahokeun kos kitu pan aya eta ya Allah ya Rabbi karasa ku soragan bodoh antak geus cek bapak kolot ka dieu bae ngomong ngajina naon aing mendek ngaji ilmu marifat bae disurah deui bae sagala hayang ngaji marifat sagala naon kajawan bae
aing kudu kumaha tuh ieu cek terus gitu kanyawan ya Allah ya Rabbi lain letik Mama Bakri Masya Allah nu mantak teu eureun-eureun di zarahan lain ku muridna jeung alumnina bae berbagai manusia berbagai kalangan zarah kunaon masa hirupna geus usul ilallah kos kitu iyalah wal arif yang kudu ila suhudil kudrat kabaca cenah teh neuli langkah-langkah jelema urang ge saliwat na kabaca salaya jelema rapih bae ge make bajuna haju make seseungina tajam luar biasa buukna ge dirapian moal teh hayang nyandung jelema bos lain deh sapatuna ge mengkilap pohara atawa aya jelema rudin tambal tepil geus kajahoan susah berarti lain marifatullah susah nu jelas ku ahli Allah mah kumaha bae ge kajahoan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum urangna deukeut ka Gusti Allah dibere ketika jelema datang ka hiji jelema begitu datang deket digupai kadieu urang ge ka Gusti Allah kuari Allahumma seakan urang jauh ketika urang geus usul moal hayang Allahummaan sebab cak Allah kadieu teh kudu Allahummaan kadieu mantak man syaghalani zikri an mas'alati saha jelema anu katungkul zikir ka kaula teu kaburu menta ataituhu afdhala ma utiyas sailin ku kaula bakal dibere leuwih utama tibatan nu mararenta dina harti maneh geus bazikir ka kaula lantaran kula geus aya di hate maneh geus teu kudu barang penta aing nyaho jasa kana kamaslahatan anjeun isu kamaslahatan kudu sakitu isu kada isuk da kudu sakitu minggu hareup kudu kamaslahatan anu boga duit sakean daun hareup engke bakal boga anak kamaslahatan teh hayang eta geus ulah kudu pun tapenta aing leuwih nyaho kamaslahatan sia sebab sia dedeketan jeung aing isuk pageto tahun hareup dan selanjutnya ku aing geus dikayahokeun kamaslahatan jeung maneh anak maneh incu maneh geus teu kudu pun tapenta zikir sia ka aing mantak loba nu zikir aja teh salat ila man syaghalani zikri an mas'alati jelema nu katungkul bae zikir ka kaula an mas'alati poho menta ka kaula jembung lantaran urang jauh magegeroan pan urang jauh gegeroan bae ka dieu abah ka dieu emak nu ngagero berarti jauh urang ge Allahumma ya Allah Allahumma seakan urang jauh ketika urang deukeut urang henteu emak henteu cak emak kayak ka dieu cak abah ieu ka dieu gitulah urang jeung Gusti Allah teh keur carita kikiasan heulanan padahal Allah mah kholik ngan ieu mah supaya kaharti ketika urang masih kana Allahumma urang berarti jauh jeung Gusti Allah okos urang Ka'bah urang abah tungguan maka dia jauh berarti ketika deket jamual aya deket ngarendeng abah tungguan seger ngarendeng boloon sia ieu supaya kaharti bahasa wali teh kos kitu bahasa wali teh kos kitu Tuan Abdul Qadir ngajelaskeun seperti kitu urang teh kuari mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngadoa Allahumma komo lamun aju aya jauh ampun gede panjang doana Allahumma komo Habib Razak mobil Allahumma waduh pohara jasa giliran beuh nu mere jauh pendek doana nah ya Allahumma jauh berarti jeung Allah deket moal Allahummaan net nahnu aqrabu ilaihi min hablil wari wa nahnu aqrabu ilaihi kaula leuwih deukeut tibatan urat genggerok lamun leuwih deukeut keur bahasa kitu isin jasa atuh Allah teh nyahueun kana gurak-gerik urang teu pernah teu nyaho Allah teh ngadenge kana sagala rupa teu pernah teu ngadenge Allah teh ningalikeun kana teu pernah teu ningali kumaha tuh la takhudhu sinatu wala naum
Teu pernah nundutan, teu pernah molor, teu pernah sare. Allah mah emangna bos urang sok sare, emangna komandan urang sok molor. Gusti Allah mah la takhudhu sinatu wala naum. Atuh selalu dideleukeun urang. Karasa lain bahasa, tapi karasa net isin diput tapentana ka Allah. Sebab sakumaha tadi, tungguan abah jauh. Abah minta jauh. SMS tu mantak SMS ge tapi jauh. Nu mantak SMS ge aku cinta padamu. Eta jauh berarti. Lamun deket urang ngarendeng jeung kabogoh urang aja urang SMS aku cinta padamu. Ih gombal cenah. Deket sih pakai SMS itu bilang aja sih. Wah, kalau gitu ini mah belum keluar waktunya dari gerobak udah keluar duluan kali. Kata jeung Allah, urang Allahumma jauh. Ketika urang geus deket teu wani Allahumma. Teu wani Allahumma. Numantak instruksi tinggal instruksi titah istisqa wali moal daekeun. Sebab naon? Nya nama asal kertek betrek haji ceudem bae. Asal kertek haji ceudem bae. Ieu anu selalu kun fayakun Allah teh ditibakeun ka maneh hayang naon sia. Nah, carita urusan naon aing leuwih nyaho kana kamaslahatan sia. Geus bae sia mah ibadah ka aing ulah eureun-eureun. Hayuh bae geura zikir ka aing ulah eureun-eureun. Sebab zikir lain kulisan. Azriku bil lisan kizbun. Zikir kulisan doang bila qalbin bohong. Wa wizrun dosa gede. Nah, nu bener mah azriku bil lisan bal qalbi. Nah, kulisan bareng jeung hate. Sehingga deket ka Gusti Allah ku deketna embung ngadoa. Atuh rek ngadoa aja Allah. Segala-gala nujian urang ge Allah. Nyangakeun sadaya-daya. Geus ieu teh kudu minta lantaran sia dikanyahokeun jang